Duh, haus euy. Temacai di pokok. Aya kalapa euy. Naikkan ah. Ih, suara naonnya eta? Aduh. Aduh. Mudah-mudahan euy nempoeun. Tamong tapi na ini. Ngerasa. Abayu. Neng Tia. Bade ka mana, Neng? Tadi teh bade ka ditu, cuman tadi teh ngadangu suara anu mebet. Asa Nes? Oh, sanes Neng. Kaneron ieu. Geuning tarik ya. Mohon panjang murah. Ya mah aya-aya wae. Tapi teu naon kan? Alhamdulillah Neng, ai kaneron mah teu naon. Ngeun ari awak mah ieu bangunna ringseuh. Ih karunya pisan, hayu atuh urang istirahat heula di saung. Saung mana, Neng? Manya teu apal kan itu saung Abayu. Oh, muhun sok hilap Neng ari tos ningali nu geulis mah. Hayu atuh. Hayu. Asik, jarang-jarang ya bisa lumpang rendengan kos kieu. Coba diajakan Kak Saung deui. Duh, kesempatan orang ya dinembak hatena. Yes, bismillah. Mudah-mudahan diterima. Punten Neng, ai tadi ningali murag teu? Henteu cuman ngadangu suarana doang. Oh, mun. Syukur atuh ari kitu mah. Kunaon kitu Isin we. Kieu Neng, mah tumatos kan Neng. Hari Neng masih nutup keneh hatina ka Punten dek teh bogoh ka Neng, teh gaduh hate, mun gaduh batu mah. Ini puguh kan Neng. Iya, mah meni kitu. Atuh enggak, di kemarin ditolak wae ku Neng. Capek Neng. Nya tuh berarti bade heula tos sonten. Oh, antar atunya. Kedah Oke. Geus sabaraha kali urang ditolak. Tingalikeun we engke. Neng Tia bakal jumpalitan hayang jadi kabogoh urang. Gentah. Ieu mujarab teh. Insya Allah umat eta teh mujarab. Mudah-mudahan doa abah teh dikabulkeun. Oh, nya hatur nuhun, Bah. Mangga tuh, Bah. Sok mangga. Nya si Iwan katinggali batah hidungna. Da si Iwan hirungna pesek irungan deui. Mana ieu si Iwan teh nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu geuningan panjang umurna. Tadi ka mana wae maneh teh? Abdi teh di sawah, Bah. Pas di sawah teh abdi teh berhubung teu kapenat di abdi teu aya masalah tadi di kebun karet. Itu Bah cerita nama. Jadi ka dieu teh kayak aya tamu. Melaras. Tamu anakna Pak Camat. Jadi hoyong ningali lah kana putrina Abah. Mungkin salah satunya bisa aya bogohan gitu kan. Kasih neng teh. Ngasih neng. Tah, jadi Mang Iwan teh kudu tutur-tutur eta budak karek ka mana ge mesti budak arek ge tuturkeun. Tapi lamun ai ka WC mah atuh nya ditutur apa? Ka WC. Ulah sia teh ka WC mah. Oh, sugan ditutur. Sing mikir maneh teh atuh. Heeh. Tong ngolotot atuh Abah, atuh nabi mah.
Ayo ke dia santai. Pokokna mah kitu we nitip abah mah. Ka maneh pokokna mah. Tuturkeun eta budak. Ini sebenarnya abah teh ka dieu teh arek naon kitu teh jeung aya teh tempat naon kitu sebenarnya. Jadi abdi teh kirang terang gitu abah gitu. Dada soalna abi ka bale teh tadi abah teh nuju teu aya. Terus ditaroskeun ka emak. Nah, saur emak teh si abah mah nuju di tempat paniisan eta di saung teh di ieu tah abi ka dieu diekeun didatangan. Aku sama teh nyaho. Mau jadi ajuan abah kudu nyaho atuh. Nah, eta bang abi hayang terang saeutik gitu kumaha gitu. Oh dia nu penempatan abah di dieu teh. Ayeuna urang terangkeun ku abah geus aya nu hayang nyaho ka maneh pan bisa nanya. Nah, laras abah laras. Ayeuna mah terangkeun di dieu teh tempat pasinggahan Raden Siliwangi. Siliwangi. Ieu teh sebagai papayungna Gunung Tanjung. Payung. Payung teh ibaratna tengahna anu mah buletan ieu Gunung Tanjung tah di dieu teh lamun ibarat tangkal mah pupukuna heeh jadi di dieu teh abah teh keur neangan wangsit kangge acara soren tahun urang anu mungkin bade disambut. Nah, kinten tanggal sabaraha abah sasaran tahun? Ieu teh abah teh nuju ieu heula pugu nuju tapa heula ieu teh. Tapa. Heeh, 2 dinten deui lah kelar. Tapi abah kumaha atuh aya dina daang? Sok ngakanaeun abah, sok Kan ngakanaeun. lamun dina tapa teh urang teh kudu bersih, kudu puasa. Larat-larat. Tapi dia teh abah teh puasa karo kerjaan cantat tadi ge abah mun aya mah aya keneh ngerokok eta jeung bekal peuting. Aduh, eta abah aya puntung ge ku abis teh kenyot tadi. Awal lapar. Oh atuh Paya teh ya abah. Abah teh di dieu teh kedua poe di dieu teh. Paya teh abah teh ngakanan simeut. sia mah teu balega aing teh ngadaran simet. Oh, pan imah abah pan sugan gitu abah teh aya kungkang dihakan. Gerak ka ditu, gerak jagaan anak abah. Nya. Sama daek ke budak. Ini sedang ayo deh mah aja. Aneh sama kesopan ka aing teh. Hampura. Nah, gitu maksudnya. Kieu abah amanat pokoknya memang habis ka seneng di amanat ka abah. Pokoknya mah jaga pola makan abah. Abah teh ulang akan simet. Abah teh ulang akan kungkang. Pokoknya namanya abah teh cucungu. Pokoknya abah teh komode ai paisti ucing mah nya abah. Bari hasem palal. Ai sia mah abah. Kenyang si abah pasanggerahanan meni tiis tuli karang diwir nama dengan seneng lah ini bisi kumaha onang seneng dihakan kuntul Akhirnya orang balik deh oke ke Lemur. Lain aku kangen-kangen ting ke Lemur Gunung Tanjung teh. Sebenarnya mah mun balik di teh ayeuna dituju. Dan hanya kalau ting ijinan orang cicing di Lemur. Tapi tenan naon lah bisa bolak-balik bari jeung hate ngajerit nepo jalan nu koski kaayaanana. Intina mah orang ayeuna kudu bisa menangkan hati nang ita heula. Kusabab perjalanan cinta orang menangkeun nang ita pasti bakal loba perjuangan jeung pengorbanana. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijungjung anggang kudu diteang lamun aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku sama sarua jeung ngabodor atuh. Kamari anak pacamat kemana nya terjadi ka bumi buka tuh. Nah hanya saya atuh jadi orang teh terjadi dijodohkeun nya masa orang kos agung dijodoh-jodohkeun kan orang bisa milarian anu deui anu leuwih bagus daripada anak pacamat kan anu dijodohkeun mah tuh nya ka dituna bakal kumaha apa bakal seret entah satu hari tong dibahas wae saya orang lajeng kan Imang Iwana naon dan baik neng teh ka mana bae di tangan ku amang ka ka dieu eueuh jol hareupeun sedangkan dina lamari dina kulkas eueuh nya bae we kumaha urang orang pun keamanahan ku abah atuh geulis mun urang kumaha yang amanah mah nya kapan urang teh sanes budak alit deui gitu nya mang urang ge urang ge biasa ngajaga diri sorangan lah
Oh, syukur aja gitu mah. Jadi aling Syukur, tutur syukur. wae. Mun pokoknya mah kamanahan ku abah be amang mah nya mata kita angen ketu ka dieu oge da. Soalnya kamari teka penat, amangna jauh teuing. Yang geus wae atuh. Mang Iwan tong iluan urang wae. Gara bantuan Abah. Oh, nya torek kitu mah da karunya sih da abah ka jeung sekolot, da kumaha mun nyungsep kayak kagot gitu. Geus atuh. Gitunya. Gelis, padahal mah amang mantau teh jauh. Ha. Pan urang balik mah, wah ayaw, balik ka be aku abah ya. Anjrit. Anak dunungan aing juga kesikat euy. Mudah-mudahan teu beak kabeh euy. Aduh, teteh teh naon? Aus saalit. Neng teh naon?